aku jadi pemain YouTube lain. Dulu sih pernah ditawarin, tapi semenjak aku main di YouTube Heri Alengka, alhamdulillah makin terkenal. Tapi bohong. Channel YouTube Heri Alengka. Tempatna hiburan orang salaria. Subscribe lah channel YouTube Heri Alengka di dieu karena lamun teu di-subscribe maneh lain balan urang. Ikan hiu makan tomat. Subscribe channel YouTube Heri Alengka. Bobodoranana makan kuku. Aku anak asli Sunda. Lucu dan gaya. Kalau aku punya kuota, selalu nonton Heri Alengka. Lucu, ganas, memalukan. Channel YouTube Heri Alengka menyediakan komedi, babanyolan, lawak, terus nu pikasiriun, video lucu, sketsa tawa, sketsa bodor, centong, asupan, pokoknya mah subscribe channel YouTube Heri Alengka. Kami maneh, nya medidinya kahibur ku urang. Sakali deui tong hilap subscribe channel YouTube Heri Alengka, terus tekan tombol loncengna. Kami maneh teu ketinggalan video-video anyar isi Heri Alengka. Tong hilap di subscribe-nya. Nyari otot pinggang, badan pegalina. Subscribe Heri Alengka. Dulu saya punya penyakit nggak bisa ketawa, tapi sekarang setelah saya subscribe channel YouTube Heri Alengka, anjing ayo batur ngali batik ku aing disori-sorikeun. Alhamdulillah eta aing digebugan. Wow, ada keko, ada mangga, sirsak, ampun. Lebih gede. Sininya jadi gede ya. Lebih gede. Sembilan dari 10 anak Indonesia telah mensubscribe channel YouTube Heri Alengka. Jadi, lamun anjeun teu subscribe channel YouTube Heri Alengka, berarti anjeun lain anak Indonesia, tapi anak indung bapak sia. Bener teu? YouTube Heri Alengka, channel YouTube orang Sunda. Asik, hoba. YouTube apa yang disukaimu? Pastinya YouTube Heri Alengka, channel YouTube orang salarea. Dapatkan promo 20% dengan membeli dan mensubscribe channel YouTube Alengka di toko obat-obat terdekat.